Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Daramang sadayana. Alhamdulillah, memang Pak. Ayeuna Yes. step kaping Kaping 16. 16 bulan Juli 2020 hiji. Pertemuan keduanya Mohon Pak. ngadoa heula ku Rizky biasa. Rizky ngadoa ki. Rencangan catacan orang ngawitan kegiatan belajar ieu. Ayo orang ngadoa mulai. Nih. Ngadoa rengse. Semangat sadayana semangat. semangat Pak. Semangat Pak. Tos taruang. Acan. Aduh, tuang heula. Kamari pas siklus kahiji ngabahas naon? Ada. Sajak ngeunaan besi Pak, sajak. secara Ayeuna urang diajar maca naon? maca saja atuh Pak. Diajar maca sajak. Kumaha cara maca sajak? Teknik maca sajak naon bedana maca jeung deklamasi sajak. Nah, eta tujuan urang ayeuna diajar maca sajak bisa ngadeklamasikeun sajak. Ngan hilap Bapak. Atos ngabsen di LMS. Acan Pak. Absen kayaknya di pasien waktu 2 jam tong lila teuing kentos ayeuna Zoom langsung absen sameme urang lebet ka materi meh fokus urang ice breaking heula nya apal bilangan ganjil Terang Pak. ayeuna hitunganna mundur Dua hiji. Karisya. 2 hiji terus 19 ke Putri. 17 ke Dik. 15 ke Andika. 13 Pak, 13 Kak. 13 Kak. Sahanya ya Kak Padilla Pak. 11 ke Vini. 8 ke Aat. 7. Si Rizky mana? Rizky 5 Pak. Tilu terakhir ke saat terakhir Padilla. Padilla terakhir 1 ke saat empat lah sadaya. Naon Pak? Bapak gaduh 2 video sajak ya. Terus karyawan di menteri bicara dadah salibur saking dina dadah tika sampah Raga kuningan kewalakayaan dan di tina sukma Ya hiji deui Citra resmi kadang uson teh jadi usernya ditaring tepung deui jeung tutunggur kudu boleh ngalanggengkeun lalakon ketik salira saban wancing ujang keris ngabulidag sik dadan ngatiga baca leuweung betileng lah etah cidra terus kabigakeun ari tua sapanjang wengan masa dina 2 sajak eta naon anu ngabentenkeunana sabada Lantang nonton teras 2 teh jelas. jelas naonna Janten ngautarakeun teh karaos pisan Pak. Suasanana Pak. rasa Rasa teh. tadi aya 2 kan anu ngabedakeunana secara visual naon anu kahiji
mawa teks teu? Tuh, Pak. Henteu. Anu kadua, Nyandak anu kedua. Nyandang teks, Pak. anu nyandak teks eta maca eta napi deklamasi. Maca, Pak. Maca Anu henteu nyandak teks, deklamasi. deklamasi eta nu ngabentenkeunana Eta maca deklamasi. sareng deklamasi. Eta orang pedar ngeunaan tilu teknik dina maca sajak. Anu tadi geuningan anu lentong, Pak. Terus tos lentong teh intonasi. Eta lebetna kana wirahma, aya wirasa, aya wiraga, eta katiluanana teh teknik maca eta teh disebatna teh triwira. Tah, wirahma teh patali sareng vokal. Anu tadi artikulasi sorana kudu jelas, bedas, bentes ngucapkeun kekecapan, ai intonasi nu kumaha, hade ngatur gancang ancana sora. Atos wirahma aya wirasa, wirasa patalina sareng pasemon atau ekspresi penjiwaan eusi sajak anu karasa kurang diekspresikeun ngalewatan soca, mimik muka atau rarai tah. Lamun misalna sajakna sumanget, wah ieu mah sajakna sumanget. Tang tuh urang macakeunna oge semangat. Lajeng aya hiji deui wiraga. Wiraga mah patali jeung gestur atawa gerak. Tadi saur Queen mah cenah, gerak awak. Aya nu bade ditaroskeun? Cekap, Pak. Cekap, ngartos? Ayu wirahma naon wae tadi? Vokal. Intonasi jeung Artikulasi. lamun wirasa Ekspresi. terus aya wiraga Gestur. gestur Awak sanesnya banyak. mohon ayeuna urang diajar maca sajak Bapak judulna terus kadituna aos sasarangan ya. Saha nu bisa meureman Seuneu Bandung. Meureman Seuneu Bandung. Tidak bercakap. Najan Laut Kidul. Ngoletrak dipake nyiram. Najan Kidul ngoletrak dipake nyiram. Terus Bandung. Cenah Bandung dayang sumbi pai Puncak. tangkuban parahu jadi suluh Parahu jadi sulihna. urang sundut nyenggeut obor kemerdekaan. kira-kira sajak eta nu karasa kurang kumaha? Semangat. Semangat kan? Jadi merdeka oge kudu semangat. Banget. Siap? Siapa? Seuneu Bandung. Karena Yudi Brata. Kuyen. Saha nu bisa merenam Seuneu Bandung? Mareman. Sana lagi. Teh Fadila. Geni Sakti nyebrot di dapur Cikapundung. Andika. Najan Laut Kidul. Putri. Ngoletrak dipakai nyiram. Den, ya ini. Bandung, Rizky. Dayang sumbi gupai pucukna aya. Tangkupan parahu jadi suluhna. Cakep. Sut orang sundut. Andika, Pak. Nyeunut obor kemerdekaan. Alia. Aburuk leuweung gonggong langit langgong. Putri, Afrika Asia bebas merdeka. Seuneu nyebrot di dapur Cikapundung. Geni Sakti cahaya ilahi. Kamu bisa di Parema. Semangat macana. Sekali deui nya. Urang dua Nanya dua pada sewang. Seuneu Bandung. Karena Yudi Brata. Saha nu bisa Seuneu Bandung. Geni Sakti nyebrot di dapur Cikapundung. Najan Laut Kidul. Ngoletrak dipake nyiram. Seuneu Bandung. Dayang sumbi gupai pucukna. Tangkuban parahu jadi suluhna. Urang sundut kemerdekaan. Langit ngepray langit harap harapan. Bela Tanda-tanda geni kawani.
Ngalentap sagara kausik. Ngalentap sagara kusik. Ngahuru ngabebela. Ngaduruk leuweung gonggong langit longgong. Andika Pak. Tidak purja Jika pundung. geni Ini sakti cahaya ilahi. Hamo Bisa di Parema. Tina 100 sajak Sunda 2007. Ayo terakhir Ya. Halus. Kudu halus. Sene Bandung karena Yudi Yudi Brata. Saha nu bisa mareman sene Bandung. Geni sakti nu nyebrot di dapur Cikapundung. Najan laut kidul ngoleptrak dipake nyiram. Sene Bandung. Dayang sumbi bupai pucukna. Tangkuban parahu jadi suluhna. Sud urang sudut nyengget obor kamerdekaan. Brai caang lampu neon jutaan watt. Langit ngeprai, langit harupan. Sene teuneng geni kawani. Ngalentah sagara kusik, ngahuru ngabela-bela, ngaduruk leuweung gonggang langit langgong. Afrika, Asia bebas merdeka. Sene nyebrot di dapur Cikapundung. Geni sakti cahaya ilahi. Hamo bisa dipakai. Lah. Gitu ya. Omat ayat tilu teknik tadi naon wae teknik nanti. Wirahma, terus wirata, sareng wiraga. Wiraga. Wirama, wirasa, wiraga. Urang hayang bisa bisa maca saja. nepi Nepi ka ngadeklamasikeun saja. Urang kudu apal tilu teknik eta. Triwira, wirama, wirasa, wiraga. Gitu. Deklamasikeun saja ieu anu Sene Bandung. Terus dideklamasikeun video. Kirim ka Bapak. Ka IG Bapak. Taig. Di posting atau nabi kirim lewat DM, Pak? Posting dong. Posting guys. Kudu wani. Dinten Rebo. Biantos kumaha dinten Rebo. Anu bade ditaruh sini. Cekap. Cekap Pak. Cekap. Sakitu panginten kanggo dinten ayeuna. Mun Hatur nuhun kana perhatosanana. Omat 3M. Ingat pesan ibu, mencuci tangan, memakai masker. Jadi menjaga jarak. Tong ulin Menjaga wae. jarak. Cicing di. Memakan rujak Pak. Memakan rujak. Terus si deui anu paling penting. Naon teh, Pak? Pakai bahasa Sundana. Mohon Pak. Urang ngadoa aya namaku Andika ngadoana. Emang nih. Rencangan sadaya guru anu dipika hormat ku kami satos ngalaksanakeun kegiatan urang ngadoa kawitan. Ngadoa rengse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana sehat. Amin Pak, atur nuhun. Ya, atur nuhun sadayana